genahnya jadi ece mah katempona teh senang jeung tenang atunya heueuh maneh dek ngagorengkeun urang dek ngomongkeun urang dek nyebarkeun aib urang mah selalu tenang selalu senang kan nyeri kapeurih ieu ku aing mah diteureung heula nepikeun ka awak gemrot oge moal jadi pikiran kaos maneh anu resep mikiran hirup batur bener teu peledageun ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah urang nyieun status urang nyieun video aya wae anu laporan anu screenshot heueuh aya babaturan anu kitu teh anu pura screenshot status batur anu pura ieu ngalaporkeun batur aya ieu tah si eta heueuh si eta tah anu sok kitu teh tukang adu domba yey kunaon ngarasa lamun urang penjahat mah urang bakal narima karma tapi lamun sabalikna ingat karma mah moal salahna baledak yo sehat mah nomor hiji nomor 2 mah duit nomor 3 cantik ulah mikiran lalaki mah nomor terakhir lamun maneh hirup sehat maneh bisa ngalah duit cing loba lamun maneh geus loba duit maneh babari hayang cantik oge dan geus cantik mah lalaki mah kege datang sorangan bener teu baledageun dengekeun bagong ku sia nya lamun sia hayang dihargaan hirup sia kudu bisa nyopanan aing mah dibawa bager bakal bager dibawa kasar bakal kasar kanu gede aing moal nyalutak kanu leutik aing moal nincak ayeuna mah hirup aing mah simpel hargaan mah kanu ngahargaan kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan paladageun tak sia ibu-ibu rumah tangga anu teu digawe anu teu bisa ngarah duit eta teh ibu-ibu anu kedul ceuk saha eta nu ngomong kitu ibu-ibu rumah tangga anu teu bisa ngarah duit anu teu digawe nyebutkeun kedul yo ibu-ibu rumah tangga pigaweuna leuwih loba tinu gawe kantor tinu gawe pabrik ngan saumur hirupna digawena teu digaji jadi baby sister bisa jadi koki bisa jadi panggilan ti peuting oge keur ngalayanan lalakina bisa teu jeung nyebutkeun eueuh gawe ngan teu digaji saumur hirup paham paladageun gablek dulur beunghar mah jauh di teangan deket di anjangan coba lamun boga dulur anu sangsara balangsa boro arah hayang nganjang urang nganjang kanu beunghar ge disangkan arek minjem duit deuk barang penta tong boroning kitu panggih di jalan oge manehanana nempo api-api teu neuleuh ayeuna nanya mah beledageun serba salah ngajedog di imah pajarkeun pangedulan eueuh gawe ari neangan gawe pajarkeun ku salaki teu kacukupan di imah teu dangdan pajarkeun aing ramijun dangdan saeutik disebutkeun centil komo ieu lamun awak begang pajarkeun teh aing ngabatin ari dibere awak belut ieu ajarkeun teu bisa ngurus awak dasar gablek tatangga heran hirupna teh aya dicaritaeuna yo ari hirup kudu sesuai kemampuan da sia mah mampuna siri ka aing jeung panasan ku aing maka hirup sia mah moal mampu kamu hirup cigah aing bener teu paladageun caritana sedil caritana akuna ngepoan di scroll ditilik-tilik, dibulak-balik, ditempoan foto video jeung statusna. Ari kana gayana nurutan. Ieu, eta teh sia teh iri apa terobsesi? Baledageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye, muka usaha, meh aya hasilna. Baledageun. Serba salah, ari hirup jadi konten kreator. Aing ngonten tentang kahirupan, majarkeun aing teu bersyukur. Ngonten tentang sikap jelema anu osok ngagorengkeun batur, ngagosip batur. Ajarkeun aing nyindiran, sok suci. Ngonten tentang masalah agama, kata-kata bijak. Aing disebutkeun munafik. Hari aing kudu ngonten naon atunya? Konten anu bener wae ngocoblak tentang masalah kahirupan aing loba dihujat.
komode nyen konten video syukur materi weh salam dunia nasib konten kreator beladan haram nu nggak bentuk dahareun mah bakal jadi masalah jeung bakal dipermasalahkeun kudu ngaranna jelema tapi maranehanana bakal cepet lamun haram na ngabentuk ari hirup hayang tenang boga badan hayang sehat ari gableg pikiran dipake mikiran batur gableg hate panasan ku rejeki batur hirup nak sapopoe loba nguruskeun hirup batur sehat batin pikiran kumaha ai loba iri dengki wae ka batur mah baladageun hakan ya emang cinta mah butuh pengorbanan kan lamun hayong berkorban wae eta mah lain pengorbanan tapi penderitaan matana ari jadi jelema ulah sok bogoh-bogoh teuing lamun bogoh ulah make perasaan hungkul tapi kudu make logika aneh nyaho mana pengorbanan yang mana penderitaan bener teu baladageun ye lamun maneh dek cerai jeung salaki kudu dipikir heula sabab maneh lain artis beda cerai maneh jeung artis mah ari artis mah begitu diceraikeun ku salakina jol menang pigawean aya anu nawaran jadi foto model aya anu nawaran endorsan baju make up kan genah moal mikiran pigawean pasti ka dituna bakal menang piduiteun coba ieu lamun cereina maneh komo hirup di kampung mah lain menang pigawean mah alakah menang pi omongeun cek tatangga teh kunaon si eta dicereikeun na bet kitu nya meureun si eta mah da dicereikeun oge borosna kana duit lain menang pigawean mah alakah menang pi omongeun baladageun sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing ngomong salangit mental saali baladageun ye geus kolot kieu mah lain eueuh ka wani lain teu gede ka wani lamun nempok batur jahat munafik manipulatif haus validasi osok ngahina jeung ngarendahkeun batur sakapeung mah sok hayang nanya ari anda sehat kikituan teh teu katega eta bibir ngucapkeun kitu ka batur baladageun panggenah-genahna lamun curhat kanu jadi salaki moal bocor moal nyebar atunya heueuh dek teu nyebar kumaha dek teu bocor kumaha ari sapopoe nangan saukur nempo HP mah lain didenge mah ye pamajikan keur curhat tentang masalah rumah tangga masalah kurang narasiko manehna mah ayo nyanyo HP pamajikan mah geus ngocoblak ngaler ngulon ngidul ngetan lain didenge mah kalakah ditempo HP nya pasti moal bocor nya pasti moal nyebar da teu nyaho si curhatana naon ari ngan saukur nempo HP mah baladageun dengekeun besti pamajikan zaman ayeuna mah geus teu usum manyamenye saulah saeutik-saeutik lewe salaki berulah lewe salaki bertingkah lewe saeutik-saeutik lewe ye ingat lamun salaki bertingkah keng imbangi ieu teh rumah tangga lain rumah duka bener teu baladageun ye ari gablek sungut teh kudu dijaga kudu era kudu ngaranna bujur ye bujur wae dek hitut mikir-mikir heula sieun kadengeun ku batur sieun karasaeun bau ku batur nah ari maneh boga sungut teh dijaga dipake ngagorengkeun batur dipake nganyeri batur ye heg mikir-mikir heula ari eudek ngomong teh da batur teh dina jero awakna teh aya hatean lain aya bobokoan baladageun Meni loba gaya leheung lamun jelema aya kana naon ye aing mah loba gaya ge duit sorangan lain hasil minjeman jeung ngabokongan aing mah loba gaya ge mampu siri turutan teu bisa aja dong baladageun nah hanya pamajikan teh beda cara keur parawan geulis langsing seungit nah ari geus kawin cigah kitu ye nu disalahkeun mah lain awewena tapi salakina nah teu era eta geus kawin jadi ramijud minimal lamun teu bisa keur ngarawat diri pamajikanna montong ngaruksak mentalna bener teu baladageun montongan nilai hirup aing goreng ajaran maneh jadi diri aing mampu teu maneh hirup cigah aing baladageun
isuk-isuk nu ditempo HP, orang nu ditempo HP, penting nu diome-ome HP. Nah giliran batur nyen status, nyen video, ngarasa kasindir, ngarasa kasinggung. Asia nu dicowok teh naon, cigak monyet anu ngagugulung kalapa. Tuh tempo eusi video batur, eusi status batur, lain eusi anu congkak, anu cutik, aja nu lucat tinggi, hek daleh atuh, daleh. Pada dageun.